Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tong gila di subscribe channel Najang Riki Purno. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh hiji nadzoman tentang indung nu teladan anu teras diriweuhan sabarna taya bandingan. Diibakan, diwedakan, dihuapan, diinuman, disimbutan, dikekepan, mun ateleun digaroan. Komo mun anak teu damang, indung mah nikeun hariwang. Hate indung hanteu tenang, mun anak teu acan damang. Kitu indung kanyaahna ka anak taya batesna, dugi anak dewasana indung teu leungit nyaahna. Indung terus ngadoana, ngadoakeun ka anakna, sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna. Tapi mun indung teu damang, anak mah tara hariwang. Indung ceurik nahan nyeri, tapi anak teu paduli. Teu inget kana jasana, indung sakitu capena. Ngurusan ti oorokna, dugikeun ka geus balegna. Salapan bulan kandungan, najan nyeri ngalahirkeun, diogoan digedekeun, tos dewasa ditikahkeun. Ka anak cing bararisa, ka indung mulyakeun jasa. Najan henteu sakumaha, minimal tong nyerikeunna. Manah indung dibungahkeun, hirup indung disenangkeun. Cukup pas orok nyusahkeun, dewasa sing ngabagjakeun. Ceurik indung tiap peuting, demi ngurusna anaking. Kajeun cape teu dirasa, asal anak sare tibra. Ti mimiti anak lahir, kasusah indung haladir. Dahar sare nu berkurang, demi anak nu disayang. Henteu kaukur nyeselna, lamun indung tos teu aya.
karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja. Matak ayeuna nyaahna mungkung aya kasempetan karasa mah teu kubatur lamun indung geus diukur. Syairan ieu diserat khususna pikeun nasihat wahai dulur jeung kerabat pamugi ieu manfaat.